2 tahun gitu atau tebangi aing. Oh. Ningali potret abah Mang Ohang teh. Teu da Mang Ohang mah jeung abah teh deukeut pisan teh almarhum Abah Asep. Diasuh Mang Ohang mah ningali potret abah guwuk teh ceurik Mang Ohang. Oh. Tetepayaan Mang Ohang mah jeung ceurik teh goreng patut. Mang Ohang ceurik naon cing Mang ceurik emut ka abah cenah dalam guguk ceurik atuh aing ge milu ceurik mun Ohang ceurik lain-lain aya aing yang teu ceurik guguk ceurik aing milu ceurik paung ku Mang Ohang jeung dewe bare ceurik ngobrol ngaler ngidul deui ningali foto abah guguk di ceurik Mang Ohang teh atuh aing milu deui ceurik mun ceurik sorangan mun aing berdua ieu kayak lila-lila nanyakeun dalam cenah tanggal 26 Oktober Tenabe henteu cenah mah kunaon mah wayahna cenah jadi nyunatan teh wayahna pangkawulkeun leng teh ngahuleng aing meureun matak ceurik teh hayang murah si goblok teh. Mang Ohang seniman dewek seniman gitunya ngarasakeun seniman mah jeung seniman geus jadi dulur Mang Ohang ridho Mang Ohang ikhlas teu kudu mikirna naon da boga keyakinan aing maka Mang Ohang nya aing balik aing da sia oge seniman lamun teu dibayar teh kumaha ning sia nih karasa minggu kulutus panjang begitu Mang Ohang ridho lillahi ta'ala Mang Ohang geus aku dulur Mang Ohang teh kunaon jadi aki aing urang ngadoa mudah-mudahan Mang Ohang cing panjang yuswa amin didoakeun amin atuh si nengna Ibu Pia Yasinta sami cing panjang yuswa cing panjang jodohna amin didoakeun mudah-mudahan ti awit anu kawan maksud Mang Ohang cep dapa nu nonton anu ditonton nu icalan sadana kum ti wiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagja bertabur bintang dulu. Ayeuna ge bilih nyang kolong ting kana waktos deui hawatos kita tadi ngantosan artis papan atas, artis nasional, artis internasional, multi talenta pangersana Mamang Sule. Mangga dihaturanan lingih Mamang Sule sareng Mang Anton Abok dihaturanan. Pasian jalan. Silakan kenal pasian tuang. Puji cadahan. Karunya ada gitu teh nya dari lemur batu nu bisi itu cadahan bisi salatri bagja Mang Sule oge ngiring kaul ka dieu leah mana da Mang Ohang jeung Mang Sule teh da lain sakatiga atuh ti mimiti sakola keneh nepi ka ayeuna bagja bareng sukumah Mang Ohang hajatna ge jauh cunuk ruangang datang di mana-mana dulu di Sukabumi datang di Subang datang di Bogor oge sami datang Cimahi bagja lain ulah lajo itu sini kemana wae pikiran teh kumpul sadudulur Mang Ohang bagja mah Allahu Akbar bagja nya moal kopi we teh anu meh ku sia tuh nyaho aing usaha aing ngobrol kopi alhamdulillah tukang kopi di panjang umur tukang kopi
Ya mudah-mudahan didoakeun cing Bunghar tukang kopi cing aya peningkatan tina dagang kopi teh dagang teh cing payu lamun teu payu mah inum ku sia kabeh bayang 3 bulan teh moal sare gara kopi sakitu lobana mana Bang Sule mau kasarean hah bala di papaku pacar adat biasanya Mang Sule baheula menjadi amu teh nih oh jadi lengser baheula Mang Sule teh oh marukana jadi tukang ngamen peurih Mang Sule mah lara wirang kasorang peurih kasungsi paingan cek kesop sepuh baheula nya lamun hayang menang purah kudu peurih heula lamun ngakal amun hayang ngakal kudu ngakal heula lamun hayang ngarih kudu ngarah heula bukti Mang Sule oh dapetik hasil kala buah ngereueuh nikre sanajan bari jeung pateh gunung aya di sana pun memuncangan nya bagja bari nu siguman hah aya Mang Asep Kontet aya Mang Raja entis Raja Jagong ayeuna aya reuni bahaya ibu bapak sadayana ge kersa jeung pangawasan umur beung alam nya mudah-mudahan ye hujan teh jadi barokah keur urang sadayana nya oh segala rupa oge tawakal kana sagala hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala moal aya jelema anu bakal leupas dina kungkungan kodrati rodat umur beung alam nya gitu urang mah kitu mari mana we urang mah nya gerak syukur dalam bentuk hujan wah cilaka ibunya teh menurut hancur nya gitu banyu teh ieu teh naon teh sumber kahirupan deu nya lamun aya cai berarti aya sumber kahirupan itu deu mun cai mah pan garing urang teh nya seset mana ngadalang oge pada mun teu nginum wah cilaka beureut cilaka 12 mun teu nginum teh alah hah aya digeruan ku saha ku Mang Ohang beureun heeh Mang Ohang maneh teh keur mangahira saing teh teh heeh atuh ngomong-ngomong di dewek maneh teh tagning ya naon bongan asian tah aing nyatek kitu oge dari ngomong naon kudu bener ngomong teh nya ari uing mah jangan itu kan salah ngawayang terus ngawayang cedanu nya talma istri kitu kan jasa lu masuk ge pan urang teh kaya kaciri diboga hajat loba hutang di kieu kamu laki tukang deui oh mau loba hutang mau hangoa insyaallah anjeur terus amin komo ayeuna anjeunna jadi al mukarram heeh alhamdulillah mau hang teh mah aya wah peningkatan lagi luar biasa janten ustadzah atuh awewe meureunang oh mah janten ustad alhamdulillah ya mana Mang Anton atuh Mang Anton wariyum warga doka cungur bangsa kedodoka kodong pinang jadi ada sinuar negeri wartiam sambung pisan ngadirakkeun sena kepale kasingat Taiwan sana pendek tinggal hati bangsa kadang dulu pada ngecepet aduh yang
stres sejalan dapat santai wae. Alhamdulillah gering teu pernah syuting. Alhamdulillah. Atapun lebok tadi dari ibu-ibu orang kita awal udah pan kami ke udah aja udah mah di heula. Oh bener Kumaha mah nu ngawal salamet nu pada dibalik kudu atuh. Ya di mana-mana nya nu di kawang nu kudu salamet mah. nya eta ge lamun duit ayakeun aya duit. Heuh aya kena deui mah dibayar. Alhamdulillah dibalik bagi huruf Mang Ogi. Alhamdulillah sadam damang Siapa ada orang dia geus turun lah. Cicing geus boseneun ka mana ada orang dia. Oh, salaman menang. Ada pangerakin. Dalam sarayana. Kita hujan lain baralik atuh. Lagi wayang. Cepat sehat. Alhamdulillah damang Alhamdulillah. Aduh, aing katipu ku tukang buah tadi euy. Urang meuli jamu monyet. Eta teh jamu nawe unggul monyet mah eueuh. Teuing ka mana? Unggul jamu monyet tapi monyet teh eueuh. Kala buah di tukang maneh meureun. Ulah atuh pot lamun kitu. Saha? Monyet nu cium monyet. Beruk. Sampai wae atuh. Can aya jamu beruk, can aya. Oh, jamu beruk.